Sabaraya abah teh neme gitunya neme atau panen panen jantung cau mangala. Jantung cau mangala itu teh raos kanggo di ieu mah dijantankeun sayur bisa dijantankeun lalab biasa ieu ge tah. Tah ieu raos ieu teh jantung pisang cau mangala. Ayeuna di ieu heula anu tosep kolot nama di purak. Tah dilebetkeun kana keresek, tuh kan lumayan kanggo ieu kanggo naon rencang ieu rencang nasi ieu teh. Saya ge dikulub teh biasa ieu teh dianggo ieu dianggo coel ieu coel sambal. Tapi lumayan ieu mah tuh ageung aduh. Tuh ayu baraya urang pasak di bumi.